Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana ayana. Alhamdulillah kalayan kodratillahi robbi kodar tinu maha kawasa. Urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Tari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Pedarankeun tile kasapih kuwanci dina mangsa mendarkeun kayaan alam pabeubeurang nyatana di imahna si Godeg anu mana harita Darja katut dua urang sobatna nyatana si Gojin katut si Godeg nuju ngarobrolnya eta hanca teh. Sumangga mitra ami teu nyangkolong kana waktos urang pusurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Lamun bisa mah urang kudu sagancangna. Kumaha lamun poe isuk? Ceuk si Gojin manehna mah geus hayang geura buru-buru indit da puguh hatena teu weleh dieunteupan ku rasa hariwang sok sieun si jurig hulu kaburu datang. Tong waka isuk. Sabab lamun isukan mah dewek masih kene ripuh bisi teu kuat leumpang. Da jauh atuh ka Pasir Nangka teh. Kumaha lamun pageto we atuh lamun urang geus cager. Nya hayu kitu oge teu nanaon. Tapi kumari si laing rek milu. Si Gojin ngareret ka Darja anu keur ngelepus udud bari nyaran deh kana bilik. Baturna ti tadi guntreng ngobrol teh manehna mangan ukur ngadengekeun. Moal dewek mah rek nanahaon sajauh-jauh ka Pasir Nangka. Jeung deui da eueuh jurig anu ngudag-ngudag ka kuring mah. Jig bae maraneh rek nempungan dukun mah dewek mah teu butuh kuno kararitu. Ceuk Darja ngawalon kana pananya si Gojin bari terus ngenyot deui ududna. Nya teu nanaon ari si laing moal milu mah. Tapi cing atuh menta duit ke ongkosna. Lantaran kaditu teh tangtu atuh kudu mawa duit. Si Godeg namprakeun dampaleungeunna ka Darja. Maneh mah ari giliran menta duit ngan kadewek deui. Cing atuh nareangan sakali-kali mah sorangan. Jare kasaha deui atuh kuring duaan menta duit ari lain ka si laing mah ja. Apan si laing teh bos dewek duaan. Bos anu panggantengna, bener teu Jin? Bener. Kasaha deui atuh ari lain ka si laing mah. Nya. Tapi apan ayeuna mah dewekna oge tara dibere duit ku kolot. Jadi lamun hayang duit kudu neangan heula cara pikeun menangkeunna. Ya kun carana mah gampang ke lamun kuring duaan geus cager. Tang turek dibantuan. Sok ayeuna mah geura kaluarkeun heula duit teh. Nya heug atulah, tapi sabaraha butuhna? Ceuk Darja bari melong ka si Godeg. Yah, barahanya. Sok sabaraha we atuh lamun bisa mah kaluarkeun we sakabeh anu aya dina jero saku. Uluh hayang we nya dikaluarkeun kabeh. Eueuh we sakitu mah. Kusiwel Darja ngaluarkeun duit kertas tina jero saku bajuna. Terus dihitung sanggeus kitu sor diasongkeun 5 lambar ka si Godeg sarta ditampanan bari seuri. Nuhun Darja tah kitu atuh ari ka sobat mah. Kade eta teh duit duaneun jeung si Gojin. Lantaran dewek can menang di sumber piduiteun yeuh. Jadi ulah dihambur-hambur. Ya beres lah pokona makeun soal duit dibagi dua ngarah adil. Jeung deui dewek mah tara licik urusan duit mah. Tenang we lah.
Ceuk si Gode ngareret ka si Gojin anu keur nempokeun. Kawasana mah manehna sieun teu kabagean. Tapi teu wani ngomong. Nya geus kitu mah terus prung deui ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Kawas anu eueuh kacape jeung kabosen. Samalah teu karasa bakat ku Pogot ngobrolna teh nepi ka datangna wanci magrib. Nya karek-harita Darja cengkat sarta amitan kadua sobatna. Terus juru turun kaburuan kenciling indit rek balik ka imahna. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus reupreupan. Sora jangkrik jeung gaang geus mimiti aya nu disarada nandakeun alam beurang geus lekasan. Sarta rek diganti ku datangna alam peuting. Darja leumpang ngagedig mapai jalan lembur terus kebat muru ka imahna. Canggeus aya kana sawatara waktu, akhirna Darja anjog ka pakarangan. Gok amprok jeung Darma anu harita kaparengan kakara balik ti masjid. Ti mana Darja? Darma nanya bari melong ka adina anu kakara datang. Ti ditu. Cik Darja ngawalon pondok bari jeung ketus. Astagfirullahaladzim, Darja nah kunaon ari maneh? Ditanya teh meuni ketus kitu. Nah meuni kawas lain kalanceuk maneh teh. Geus lah tong loba tatanya. Urus we urusan maneh sorangan. Leos Darja asup ti heula ka jero imah. Terus kebat guragiru muru ka kamar, gebrug panto ditutupkeun deui sarta ditulakan ti jero. Ari Darma nempo kalakuan adina anu sarupa kitu teh ukur bisa ngusap dada, nahan kasabaran. Lantaran lamun heug ngagugu weh kana nafsu, geus tangtu bakal hayang nyabok ka Darja teh. Darma terus asup ka jero imah kebat muru ka patengahan. Kasampak didinya geus aya Pasubrata jeung Bu Halimah di baturan Kuneng Ratna. Harita teh keur dariuk ngariung meja makan anu geus pinuh ku kadaharan menirupa-rupa. Sagala aya mitra da puguh di imah anu beunghar. Gek Darma diuk gigireun adina. Geuning hidup geus datang. Hayu atuh urang dalahar bareng sabab amba geus lapar ieu teh. Sok ponyo geura di dahar ngariung mah. Ceuk Pasubrata bari ngareret ka Darma anakna anu kakara datang. Sumuhun mangga ama. Ari adi hidup Darja ka mana? Nah can balik. Pasubrata nanyakeun anakna Darja anu tita tadi can katinggal. Nembe mah aya ama, malihan pendak sareng abdi oge di payun. Baru geus balik ya. Tapi ka mana geuning beu teu katingali? Ceuk Pasubrata bari rarat-reret neangan anakna Darja nu eueuh di dinya. Paling oge aya di kamarna si Darja mah. Cing kaditu rat geroan. Kadieu ketuceuk ibu urang dahar ngariung sararea. Ceuk Bu Halimah ngareret ka Neng Ratna sarta nita ngageruan Darja anu harita keur aya di jero kamarna. Sorangan ngadon ngaringkeb maneh. Mangga Bu. Kojengkang Ratna muru ka kamar lanceukna. Kang Darja, disaur ku ama sareng ku ibu, Kang. Neng Ratna kakatrok bari gegeruan ka lanceukna, tapi eueuh anu ngawalon. Kang disaur ku ama kali ku ibu. Hayu urang tuang sareng cenah supados ponyo. Hayu Kang enggal keluar. Kang. Ceuk Neng Ratna ngageruan deui bari kakatrok samalah terus ngantelkeun ceulina kana panto kamar. Tapi kayaan di jero teh simpe eueuh sora anu kadenge. Terus atuh disurungkeun tapi page da puguh ditulakan ti jero. Nya geus kitu mah leos Neng Ratna indit balik deui ka patengahan. Kumaha rata aya lanceuk hidup teh. Pasubrata tumanya ka anakna bari neuteub. Manawi duka ama, margi disauran ku abdi oge teu aya anu ngawalar. Gek Neng Ratna diuk deui di tempat anu tadi. Nyakeun bae atuh ari eueuh mah. Moal milu dahar beureun. Hayu urang we lah, teu kudu ditutungguan da geus dewasa ieu.
Oge geus hayang ngeundahar mah tangtu bakal nyokot sorangan. Pasubrata bangun anu keheul. Nya atuh geus puguh kitu mah berak bae sararea dalahar ngariung opatan. Diselang bari jeung ngobrol. Ari Darja mah teu milu harita kalah ngaringkeb maneh di kamar. Da puguh embung lamun kudu dahar ngariung jeung Darma anu jadi lanceukna. Lantaran manehna mah ngarasa ijid. Teu lila antarana. Anu dalahar geus rengse. Leos Darma asup ka kamarna. Gek diuk yang hareupan meja tulis dekul barang gawe neruskeun hanca pagaweana anu tadi can rengse. Ari Ratna harita terus ngarobrol jeung indung bapana di patengahan. Nyaritakeun ngeunaan pagaweana sapopoe di kantor. Sok sanajan pangawak awewe tapi ari daek diajar sareta nurut mah kanu jadi lanceukna. Beuki ka dieu Neng Ratna teh beuki pinter tambah cerdas. Moal eleh ku pangawak lalaki dina bidang mingpin perusahaan mah. Nya puguh eta teh ngajadikeun indung bapana jadi regreg sarta bungah nempo anakna anu ayeuna geus loba kamajuan. Mitra kaum dangu. Ningcak kana jam 9:30 peuting anu ngobrol teh kakara lekasan. Neng Ratna kitu deui Pasubrata jeung bojona geus arasup ka kamarna. Kaayaan di imah teh jadi sepi da puguh pangeusina geus mimiti sarare. Ngan anu masih keneh nyaring teh Darja anu harita keur guling kasahan di jero kamarna. Hayang sare tapi teu bisa reup. Lantaran beteungna karasa lapar meni murili teu bisa ditahan. Aduh beteung aing lapar. Meni kukurubukan kieu hayang ngeundahar. Tapi lamun aing ayeuna kaluar nah geus sarees kitu batur. Darja ngagerendeng ngomong sorangan. Korejat hudang sajongjongan mah kalah diuk dina sisi kasur bari nyeklan beteungna anu karasa peurih meni murilit. Tapi jika nama ama jeung ibu geus sarare, da geuning geus teu kadenge deui sorana. Lamun kitu ayeuna mah aing kudu kaluar yeuh. Jung Darja nangtung terus kaluar ti jero kamar. Leumpangna lalaunan samalah bari luak liuk nitenan kayaan di jero imah anu geus sepi jempling. Lamun diperhatikeun mah tingkah lakuna teu beda jeung bangsat. Padahal manehna teh aya di imahna sorangan. Tapi kulantaran boga sifat goreng hate jadi embung panggih jeung batur. Tah kawasna mah ayeuna kabeh geus sarees jalma teh. Jadi aing bisa laluasa sarta bisa dahar saseubeuna. Ceuk Darja bari leumpang buru ka patengahan anu kaparengan kayaan caang da puguh ampir di unggal tempat dipasang lampu cempor anu digantungkeun. Gek diuk dina kursi ragamang kana tutup kadaharan terus dibukakeun sarta teu loba diomong. Tuluy ngalas sangu sagalo. Sok atuh kana piring kadawek kana goreng daging hayam tingpingna. Kop deui kana sambel jeung lalab. Serengeh Darja seuri. Hatena ngarasa bungah lantaran kadaharan teh loba keneh sarta loba piliheun. Loba keneh geuning dahareun teh jeung sagala aya. Kebenaran pisan aing keur lapar ieu teh. Aya sambal goreng yeuh, lalabna suraung, jeung goreng pingping hayam. Aduh, matak ponyo ieu mah yeuh. Rarasaan mah teu isuk kakara dahar sakali aing teh. Ceuk Darja terus nyomot sangu tapi samemeh am dihuapkeun. Kadepruk di luar kadenge aya sora jalma nu leumpang. Lengkah sukuna atra pisan kadenge beuki lila beuki atra sora anu leumpang teh kawas anu ngadeuketan kana panto hareup. Darja curinghak sarta ngahuapna teu kebat. Ain habeut aya sora jalma anu leumpang. Nah sahanya? Si Darma kitu can hees atawa biaci. Tapi maknya wayah kiwari masih keneh aya di luar. Apaan geus peuting ieu teh?
Darja ngagerendeng sorangan bari ngadedengekeun kayaan di luar. Tegung sirila sora anu lempang teh jempling sarta eueuh deui sora anu kadenge. Wah, kawasna mah ukur dedengean meureun aing teh. Geuning ayeuna mah jempling deui eueuh anu kadenge. Ceuk Darja bari ret deui kana piring alas anu geus ngajagrag. Nya terus am ngahuap tapi kakara oge 2 huap kadenge panto hareup aya anu ngaterokan. Reg deui atuh Darja eureun ngahuapna terus ngareret ka palebah panto. Aih hamuni asa kuloba gangguan rek dahar teh. Jeung deui saha atuh anu datang wayah kiwari? Buah-buah ronda meureun rek menta cai kopi ka Bi Acih. Dasar teu gableg cano. Ngahesekeun we ka batur teh. Ceuk Darja ngadon kuku lutus ka ronda. Sabot keur kitu panto hareup teh aya anu ngaterokan deui malah dibarengan ku sora awewe anu uluk salam sorana halimpu. Punten. Punten. Ai nabut aya sora awewe anu pupuntenan. Tapi sahanya Jung Darja nangtung ret ka jam dingding anu ngagantung dina tembok. Tetela can peuting-peuting teuing harita teh kakara nincak kana jam 10. Punten. Punten. Sora awewe anu uluk salam teh kadenge deui. Kulantaran masih kawilang sore nya teu loba pikir leos Darja muru kana panto hareup. Tapi samemeh dibuka nyelang nyingkapkeun hordeng sarta nempo kaluar tina kaca. Sarta nempo kaluar tina kaca, kulantaran di teras imah teh caang kulantera, jadi bisa ningali kayaan di luar. Breh katempo aya saurang awewe geulis anu keur nangtung di teras imah. Sidik pisan bajuna rok bodas kekelebetan katebak angin. Buukna panjang ngarumbai saret cangkeng. Geuning aya awewe tapi sahanya. Buah-buah manehna teh aya perlu atawa keur butuh bantuan meureun. Darja ngarasa heran, tapi sanajan kitu teu loba pikir. Harita keneh kolotrak muka panto, reket, brai terus nangtung. Terus nangtung di lawang. Barang panto geus dibuka, sajongjongan Darja ngahuleng. Sabab awewe anu tadi jelas keur nangtung di teras imah teh ayeuna mah geus eueuh teu kanyahoan leosna. Beuh nah ka mana awewe teh da geuning eueuh sasaha di dieu mah. Nah terus indit kitu. Lantaran aing lila muka panto. Asa piraku eueuh ringkang-ringkang acan deui. Apan ngan ukur sakedeung aing teh muka pantona. Ceuk Darja gegerendengan terus keluar. Jendang tung di teras imah bari rarat reret kasisi kagigir nyangan awewe anu tadi. Tapi lebeng di dinya mah eueuh sasaha. Mah ukur titingalian aing kitu atawa aing ngalindur. Tapi mah nya da aing teh can sare. Heran, ka mana leosna nya? Ceuk Darja hatena kebeku rasa kapanasaran. Bareng jeung kitu, cungungung sora anjing babaung kadenge meuni melewung dibarengan ku sora manuk jurig estuning mata keung. Hiuk angin ngagelebug handaruan moyageun tatangkalan anu rajek di pakarangan. Ret Darja kaluhur breh katempo kalongpating gayabag. Rei bulu punduk muriding nya terus atuh Darja asup di kajero imah. Gebrug panto ditutupkeun, teu poho ditulakan meuni pageuh. Terus kebat ka patengahan, gek diuk deui dina korasi anu tadi, terus ngahuleng we nyang hareupan sangu anu tadi can kaburu di dahar. Lantaran kaganggu ku kajadian anu mantak heran. Teu lila Jung Darja nangtung. Leos ka tukang maksudna mah rek cai, tapi barang nepi kana lawang panto, reg Darja eureun rek asup teh teu kebat. Sabab kadenge di jero kamar mandi aya sora anu gegejeburan kawas jalma anu keur mandi. Samalah bari jeung hahariringan bangun anu gembira. Darja harita ngarasa heran. Nah saha ceuk pamikirna anu keur mandi dina kayaan peuting kawas kitu. Nya terus atuh di geroan. Sabab bisa bae lamun anu aya di jero teh Neng Ratna atawa Bi Acih anu pareng keur kacai. Ya terus ku Darja harita dikaterokan pantona lantaran ngarah gancang keluar
Da puguh Darja teu kuat hayang kacai. Saha di jero naharatna kitu cing buru atuh kacai teh. Ceuk Darja ngomong ditujukeun kanu aya di jero kamar cai. Jep sora anu keur mandi teh ngadadak cempe. Kayaan didinya beut jadi jempling. Sora cai geus teu kadenge deui sarta sora anu tadi keur hahariringan oge repeh ayeuna mah. Rat, sok atuh buru gerak keluar. Akang teu kuat ye hayang kacai. Darja ngageruan deui ceuk pamikirna anu aya di jero kamar cai teh moal salah geus pasti neng Ratna dina. Tapi sakitu tuluy digeruan teh keukeuh eueuh anu ngawalon. Darja jadi panasaran, terus pantona disurungkeun, reket bray panto teh muka lalaunan. Teteh lah teu ditulakan. Puguh atuh ngajenghok Darja teh lantaran di jero teh eueuh sasaha. Hah? Nah geuning kosong. Ari tadi anu mandi saha tuh? Sabab jelas pisan kadenge ku aing sora cai gegejeburan. Jeung sora anu hahariringan. Tapi nah beut eueuh jelemana. Darja ngagerendeng sorangan ri panona mencerong ka jero kamar cai anu pantona geus muka. Bareng jeung kitu cungungung kadenge sora anjing babaung pas pisan ditukangeun imah. Sorana menit tarik melewung mepeuskeun simpena kayaan alam peuting anu beut ngadadak jadi mata keung jeung keeuman. Darja hatena jadi deg-degan teu puguh rasa. Tapi bareng jeung panasaran. Terus sukuna ngalengkah ka jero kamar cai, panona rurat reret breh katempo cai jeung gayung dina jero bak, oyag-oyagan kawas aya anu ngubek. Nya puguh beuki ngarasa heran. Sarata terus dideuketan bari tengah-tengo ka jero bak. Sabot keur kitu cikikik kadenge aya sora awewe anu seuri datangna ti luhureun sirahna. Gebeg Darja reuwas sarta reet ka luhur barang breh hatena ngalenyap. Sabab nempo makhluk anu kacida matak bikasieun, matana bolotot mencerong, letahna ngelel panjang. Sihungna katararang geteng liang irung olohkor buuk ngararawing. Ari tina beuheung katingali getis seger nyarak celakan. Darja ngagoak bakat kureuwas. Panona pun celik bari calangap awakna ngeleper. Tuwur nyorocol sakedapan mah teu bisa kukumaha. Darja. Darja. Kunaon kala melotot? Bagyakeun yeuh aing datang. Rek nagipati kasih laing. Kitu ceuk eta makhluk anu tayalian ti si jurig hulu anu ayeuna datang ka dinya. Sok sanajan sorana ngirung mata kukurayeun tapi caritaanna jelas pisan kaharti pisan kadenge ku ceuli Darja sorangan. Jurig! Darja. Geus nepi kana waktuna si aku kudu modar. Tolong! Darja ngagorobok menta tulung awakna mundur ka tukang bari ngagibrig. Montong ngejahat sia koplok. Lantaran ayeuna geus moal bisa leupas tina udagan aing. Modar sia Darja. Kalayang, si jurig hulu ka kalayangan luhureun sirah. Si hungna nurang geteng katara meuli sareukeut nyanggereng ka Darja. Nempo kitu puguh Darja beuki reuwas. Aya jurig! Tolong! Darja ngagorobok satarikna da puguh bakat kusieun. Terus mundur ka tukang bari ngadeg-deg maksudna mah rek lumpat. Tapi bareng jeung kitu karawak leungeunna aya anu ngabedol. Darja ngaliuk barang breh puguh beuki soak lantaran di jero bak cai geus nyampak aya tangtungan saurang awewe anu eueuh sirahan. Darja ngagoak deui bakat kureuwas jeung sieun. Pangaciana geus kabur teuing ka mana. Tapi bareng jeung kitu dina waktu anu ngan sakilat
awak Darja dicentok satarikna malah nempi ka ngalayang bangunan hampang. Kalayang gebrus awakna asup kana jero bakcai sarta terus dikerelepkeun ku si jurig buntung. Nya puguh Darja kokoceakan. Awakna abrug-abrugan hayang leupas kaparengan cai teh pinuh jeung rada lega bakna oge. Nya puguh caina meuni muncrat ka mana-mana. Rasakeun sia Darja, rasakeun. Ceuk si jurig hulu anu harita keur kakalayangan. Ari awak Darja kekerlepan sabab diteulem-teulemkeun ku si jurig buntung. Darja adu glajer sakuat tanaga hayang leupas tina cengkreman si jurig buntung tapi teu bisa. Darja kokoceakan bari kekerelepan. Dina kayan kitu Darma anu harita karekreup sare ngadadak ngorejat. Da puguh kageureuwahkeun ku sora adina anu keur gogorobokan. Ya terus gancang udang sarta kaluar ti kamarna Gog Amprok jeung Neng Ratna anu keur nangtung hareupeun lawang panto kamarna. Aya naon, Kang? Ceuk Ratna melong kalanceukna bari rungah ringeuh. Nya atuh duka teuing Rat, kawasna mah sora si Darja gogorobokan. Tapi kunaonnya manehna teh matak ngahariwangkeun. Hayu atuh Kang urang tinggal ka ditu. Nya hayu. Teu loba carita Darma jeung Ratna guragi rumuru ka tukang. Samalah Gog Amprok jeung Bi Acih anu sarua geus kaluar ti kamarna. Nya terus sararea muru ka palebah datangna sora. Blus Darma asup ka jero kamar cai sarta dituturkeun ku Ratna jeung Bi Acih kaparengan panto teh geus muka. Barang bre puguh anu tiluan reuwas keur sakedapan mah kalah marelong bari molohok lantaran nempo awak Darja anu harita keur kekerelepan di jero bakcai. Darja, kunaon ieu teh? Ceuk Darma teu talangke krewek kana awak adina. Nya terus dibedol dikaluarkeun tina jero bakcai dibantuan ku Neng Ratna jeung Bi Acih. Kang Darja, kunaon akang teh? Nah make jeung tiasa kieu. Ceuk Ratna nanya ka lanceukna. Ari Darja teu ngawalon da puguh awakna karasa leuleus. Samalah terus jegoh batuk sabab loba cai anu kainum ku manehna. Tong waka ditanya Rat, hayu urang bawa heula ayeuna mah ka jero. Nya mangga Kang. Bi Acih cing pangnyandakeun anduk sareng pangnyayaugikeun cai haneut herang nya kana gelas. Kanggo Darja kawatos tiriseun. Ceuk Darma bari ngareret ka Bi Acih sarta menta dipangnyokotkeun anduk jeung cai haneut keur Darja. Lantaran karunya awakna baraseuh meniran cucut. Sumohon mangga aden ke antos sakedap. Leos Bi Acih indi trek nyokot anduk. Teu lila geus balik deui bari mawa anduk sor diasongkeun ka Darma. Anu saterusna anduk teh dipake nglapan sirah Darja anu rampucis. Bareng jeung kitu, torojol Bu Halimah jeung Pasubrata nyampeurkeun bari hari weus-weus. Aya naon ieu teh? Aya naon meuni acara reuwas? Pasubrata tumanya bari rutret ka anakna. Puguh duka abdi oge ama, kirang terang ieu teh. Mung tadi ngadangu Darja gogorobokan di pengker. Nya teras atuh abdi Ratna sareng Bi Acih ngabujeng ka dieu ari pe kasampak teh geuning. Darja nuju ka karalepan dina lebet bakcai. Tak kitu ama. Uluh-uluh baru kitu nya. Ceuk Pasubrata bari gogodeg da puguh heran. Alah Gusti anu agung kunaon hidup teh Darja anaking. Ceuk Bu Halimah bari ngadeuketan ka Darja gap kana awakna anu baraseuh. Ari Darja teu ngawalon ditanya kitu teh tapi katempo awakna mending ngagibrig. Geus ayeuna mah tong waka ditanya ibuna. Kawasna anak urang teh manggih kareuwas meureun. Eta geuning awakna mending ngagibrig kitu. Nya moal salah kitu. Hayu atuh Jang, bawa adi hidup teh ka jero. Muhun mangga Bu. Nya terus harita rasup deui ka jero. Kebat muru ka patengahan. Darja didiukeun dina kursi pada ngariung ku sararea. Sabot keur kitu torojol Bi Acih nanggeui baki anu dieusi ku cai haneut sagelas. Terus diasongkeun sarta ditampanan ku indungna.
Jang Darja anaking, yeuh cai sok inum heula. Bu Halimah ngasongkeun cai ka Darja. Gap di tampanan rego cai teh diinum mending alek-lek. Teu lila oge geus beak. Geus kitu jung Darja nangtung kebat ka kamar baksuna mah rek ganti heula baju lantaran warase. Teu lila antarana Darja geus kaluar deui sarta geus disalin baju. Gek diuk ngariung jeung indung bapana. Jang Darja, kunaon hidup teh? Jeung deui naha make jeung asup kana jero bak cai. Rek mandi atawa kumaha maksudna? Pasubrata nanya ka anakna bari neuteuk. Ari Darja ngahuleng dadana katemporeng hapranjuk bangun anu capek. Samalah beungeutna oge katarap pias. Jang, kunaon hidup teh anaking? Cing sok caritakeun atuh. Bu Halimah nanya bari melong ka anakna nu keur molohok. Aya jurig, Bu. Aya jurig. Darja ngawalon sorana kadenge rada ngageter. Naon? Aya jurig. Astagfirullahaladzim, nah jurig naon, Jang? Ceuk Bu Halimah bari olohok ngembang kadu da puguh heran. Nya, Bu. Tadi teh aya jurig hulu sareng jurig buntung. Ceuk Darja ngawalon sorana rada ngageter. Ari Pasubrata jeung sakur anu araya di dinya sakabehna silih reret. Acana naon oge sakabehna geus ngarasa sieun. Mulu punduk beut ngadadak asa pating puringkak. Tapi Pasubrata siga can pati percaya gancang nanya deui bari melong ka anakna. Kumaha Jang dedengan teh aya jurig hulu jeung jurig buntung? Laras ama aya jurig hulu. Ih, rupana matak pikasieunun. Ceuk Darja bari ngabirig-irig bakat ku sieun. Anu tadi katempo ayeuna asa kacipta deui. Jep sajongjongan mah jarempe. Pasubrata jeung anu sejena ngaharuleng. Red ka Darja anu sirahna katararam pucis beut asa piraku lamun ngabohong mah. Ari Darja ras inget deui kana lalakon si Godek jeung si Gojin dina peuting kamari. Anu geus dicaritakeun ka manehna tadi beurang. Samalah Darja oge inget deui kana caritaan si jurig hulu anu jelas pisan rek maehan ka manehna. Rei atuh bulu punduk muringkak, beungeutna pias awak ngeleper. Astagfirullahaladzim. Buah-buah jurig hulu anu kamari ngudag ka Kang Usman sareng ka Kang Doloh teh kitu. Ayeuna meureun manehna teh sumping ka dieu ama. Kumaha atuh abdi mah sieun? Ceuk Ratna katara bangun anu reuwas. Sabab geus loba ngadenge ngeunaan beja jurig hulu jeung jurig buntung anu ayeuna keur jadi bukur catur urang lembur samalah teu saeutik jalma nu ngarasa sieun. Alah buahnya kitu neneng, kumaha atuh juragan bibi oge sieun. Sok bisi nyekek jabaning bibi mah sarena oge di kamar anu pangtukangna. Ceuk Bi Acih mairan da puguh manehna oge ngarasa sieun jeung keung. Ke Ratna biacih teu kudu kagemper. Da can puguh nya jeung henteuna. Jadi ulah wakasieun kudu can karuhan. Boa-boa eta mah ukur titinggalian meureun. Jang cing caritakeun naha kumaha atuh mimitina. Naha nya aya jurig hulu atawa keur ngalindur jigana mah. Pasubrata tumanya kalawan Darya kanu jadi anakna anu keur diuk deukeut adina. Ngadenge pananya kitu ti bapana. Teu talangke barabat Darja nyaritakeun kajadian anu tadi kaalaman. Tapi palebah jurig hulu anu ngancam rek maehan ka manehna mah ngaha jadi liwat teu dicaritakeun. Lantaran sok sieun jadi nimbulkeun rupa-rupa pertanyaan. Anu balukarna bakal hese ngajawabna jeung sieun bakal ngondang kacurigaan. Jadi dina nyaritakeun teh dijojoan bae sakur anu pentingna jeung deui ngarah gampang ka harti ku sararea. Anu harita keur pogot ngabarandungan. Ari Darma ras inget deui kana kajadian basa Mintarsih luncat ti luhur gawir. Apan harita oge kungsi nyaksian aya jurig hulu anu kaluar ti jero cai talaga. Nya teu burung bae pasoalan ieu teh jadi bahan pamikiran pikeun dirina. Tah sakitu ama nu tadi karandapan ku abdi teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula.
Insya Allah kin urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.